Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biluncing anjing. Kumaha kabarna sarehat? Mudah-mudahan urang sadayana sehat sadayananya. Amin. Dina dinten ayeuna urang neraskeun materi pangajaran opat anu temana kapahlawanan. Anu kahiji nyaeta nulis deskripsi tina kajadian. Yuk urang perhatoskeun contoh deskripsi tina berdasarkan gambar. Nu kahiji, prajurit keur bela nagara, pakarang jeung ransel digandong dina tonggong, manehna indit pinuh ku kateneung. Nu kadua, patugas kasehatan keur ngalaksanakeun pancen nulungan rahayat nu keuna musibah bencana alam. Pakeana saragam rapih naker, gawena soson-soson pisan. Anu katilu, patugas kasehatan keur mariksa kasehatan barudak sakola. Unggal kelas dipariksa, mariksana giliran. Anu saterasna pancen halaman 114 mangga ku hidup coba damel deskripsina tina gambar. Anu kadua nyaeta ngagunakeun tanda baca. A. Tanda panyeluk atau tanda seru. Tanda panyeluk dipake pikeun nuduhkeun omongan panyeluk jeung miharep panitian khusus. Contoh, tulung, punten. Nu kadua, tanda panyeluk dipake keur omongan anu nuduhkeun parentah, pamenta, pangarep-ngarep, pangajak, panyarek, jeung pangdoa. Contona, mugi Bapa sumping dina waktosna. Ya Allah, mugi Anjeunna ngahapunten kalepatan abdi sadayana. Katilu, mugi-mugi tiasa enggal mulih deui. Hayu urang maca di pabukon. Ulah sok keuseurean sorangan. B. Tanda titik dua. Kahiji, tanda titik dua dipake dina tungtung bagian kalimah lamun eta bagian kalimah teh dituturkeun ku wincikan atawa pertelaan. Contoh, nu kudu nyampak dina diri urang teh nyaeta cager, bager, bener, pinter, pangger, jeung singer. Atau contoh lainnya, sakola teh aya 2 rombongan. Rombongan isuk jeung rombongan beurang. Anu kadua, tanda titik dua dipake sanggeus kecap atawa pakeman anu nuduhkeun wincikan. Contoh, pupuhu tik 2 nata praja. Kirang serat tik 2 Lilis Handayani, Pandata Harta tik 2 Purnama. Atawa tempat rapat ruang kelas genep dinten Senen kaping 13 Juni 2005 tabuh 08.30. Nomor 3, tanda titik 2 dipake dina teks drama sanggeus kecap anu nuduhkeun pelaku dina guneman. Contoh, Bapak, kumaha tah mun kitu? Usep, duka. Bapak, duka naon? Nu kaopat, tanda titik 2 dipake A. Di antara jilid atawa nomor jeung kaca. Contoh, Mangle 20 2005 15. B. Di antara surat jeung ayat tina kitab suci. Contoh, surat Yasin tik 2 salapan. C. Di antara judul jeung seller karangan. Contoh, Salmun MA, 1865 Kandagat tik 2 Kasustraan Sunda, Bandung Tarate. Terakhir, D. Di antara ngaran tempat jeung penerbit tina daftar pustaka. Contoh, Rusyana, Rus. 1880 Panyungsi Sastra, Bandung 2 Gunung Larang. Saterasna pancen nyata kerjakeun soal evaluasi bab 4 halaman 120 dugi ka 122. Pamitos rengse kirim ka guru Bahasa Sunda Hidep. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.